Lanjut guys, perjalanan teh itu masih kene di Kampung Bongas. Tah itu urut sesa banjir kemarin guys, sesa banjir bandang berenya di dia teh aya teh sasak asalna mah cenah. Palit ding tuh bos sasak nage gas jadi nguriling jalan itu bieu teh. Ayo lanjut urang ngomean deui ya. Gaskeun guys baturan di urang aprak-aprakan nyucur kolongan mapay wahangan teh tarajen incak hamalan tapi teh geus ngomean teh ti Pak RT guys mimitian teh enak lanjutkeun di ka dieu yeuh. Alhamdulillah geuning guys manyang pagawean teh seperti biasa we meureun tina beja tina sajengkal jadi sadepa teh guys tah ieu posisi TV na teh panyakit teh kieu molotot we lampu beureumna jadi si layar teh teu bisa hurung nya disebut teh kieu teh standby guys tah ieu TV Polytron 20 hiji inch slim. Lanjut tanpa basa-basi urang bongkar bukrak-bakrek bumi ngabanyu mingkem teh geuning guys. Tah sedikit cerita ieu teh ngomong-ngomong TV teh guys geus pareumna teh ti memeh bulan puasa cenah tapi berhubung TV kieu mah pan berat meureun mamangulna jadi hoream dibabawa mah kitu ngomean teh tah kusabab urang pan siap siaga gitu di teang oge ka ieu mah. Jadi pelanggannya tuh kudu ngagaganong guys cukup chat saja lewat inbox teangan di dinya denis service pasti muncul kadinya langsung nyamperkeun guys. Lamun manggih panyakit Polytron siga kieu ulah wakan nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anang. Jadi target pertama teh kana vertikal we langsung diukuran tah ternyata setelah diukuran benar saja vertikalnya rusak guys. Tak setelah pergantian alhamdulillah TV teh sudah bisa kembali normal. Berhubung TV-na sudah normal sakitu heula we guysnya hatur nuhun.